Aduh, yang buat tuyul 12, laku 10 yuk. 2 deui ini can laku yuk. Bingung itu ngalayat ini 2. Ilok lakunya. Sesuai sesuai target ya kieu mah. Tuyul aing 2 deui. Aduh, tuyul aing ini 2 kudu dirada di perancahan ya. Laku-laku. Rokok ya Samuel. Siap, adi tukang main. Coba teh diharap cia. Di dia diharap. Aturan di dinya. Kasih luka. Ayo batur siang ke mana sih Brian? Adi mah. Kenaon? Keluar ngising beren. Itu ngising. Aduh. Samuel, udah langsung ke tukang tuh. Ini kan gerok Brian tuh. Ini siap. Oh. Oh. Brian, kemari. Eta siang ngalunjak awet di luhur aing. Turun sih coba. Dasar tuyul telaku siang ngalunjak. Naon manggil-manggil bosku. Waing diberi diskon ke siang pelanggan aing. Cering ke dia. Aduh, sia dasar karuru sia nya. Gusti kepada rusing ya aing lebaran kieu cenah beli celana lepis-lepis acam di. Terus asana aing kudu nyarat lain make cara nama lah. Bala dilempangkeun. Aing mau motor ieu. Sangat motornya. Heran. Biasa nang motor anu aya di Thailand teh. Cuman ayeuna awe mah mending ngobat biasa kana motor ieu. Coba poe jajan. Nyoy. Kita jadi temang, kurang rusak-rusak. Hayang urang. Beli di mana ieu? Pasar mana? Sambel. Kalau bal mau ikan sambel. Gentah ku aing. Aku buka Edi. Ku aing nanya aku ya. Aduh, kok jadi tukang parkir kos kieu. Motor loba, nu batur kabeh. Aing ketemu ge hiji aja. Mangkat. Op. Parkir. Parkir siap, po. Jaga motor aing teh ya. Siap. Motor anyar ada. Oh. Lumayan, ayo job. Anyar ya. Bahaya merain maling motor batur kabeh ya. Mau tanggung jawab ini kabul anu maling. Aing dasar ge bujangan ya. Hirup jadi tukang parkir. Kawin aing. Kira ku aing kudu miara tuyul. Marahal tuyul teh bisa dihutangnya. Ayo asana perang ngadenge aya tukang tuyul di belah ditu. Tapi iya yang tenang parkiran kemana? Koop duit. Tapi bodo amat aing tadi tuh bae. Bukan kaya aing. Ieu cenah bagi bae saung nanya. Wah, pas nama ieu dia aing saung nahe. Kalau serem ieu tempo aku. Apa yang sampeurkeun? Ieu kosna. Masih dikunci ieu. Assalamualaikum. Mang. Ngeunaan awet 13 tuyul. Iya, sia tuyul ngalayat ge teh tapi berguna sih ya. Assalamualaikum. Pasen aing teh ngarang leungitnya. Mabur mau. Aduh mah. Woi, aing di dieu, naon? Woi, ka dieu coba. Naon? Kurang ya. Oh, naon coba. Dia kurang ya. Dia. Perlu ya saeutik mah. Perlu naon? Hah? Ieu urangnya jadi kieu mending geus lebaran deui ho urang. Oh. Kita beli celana lepis-lepis acan, haji urang kata deui nampo motor, kabita motor di. Haji hang naon di dinya? Hah? Atuh jadinya cenah mah ngadenge boga eta teh sirah botak. Oh, hang tuyul. Eta heueuh. Tenang. Bisa meureun Di urang eta tuyul ada 2 deui. nya. Kabehna 10. Tapi laku kerasnya. Laku lah. Zaman ayeuna ke lockdown. Jadi kira-kira berapa duit tuyul ke urang? Senang, ayeuna keur diskon 40%. Bari murah ku Kang. Jangan bisik-bisik segala. Pan segala ke batur. Oh. Haji baraha? Hargana mah 3 juta. Mahal-mahal ke urang mah lah. Pan tuyul lah
kelas 1 kelas 2 lain kelas kakap. lain hiji ngalaget eta hiji cacingeun anu mana coba Kurang mahal nu cacingin bela. berarti kelas 1 Oh. eta 3 juta hargana ya Amat dos kabeh. eta geus harga pas eta segitu diskon eta 40% ya Bisa deal. oh deal oke Hutang heula tapi nya. ah Hutang heula. apa hutang ulah Nah, miskin lah. oh tenang we tenang Jadi urang tukar duit paeng ke jeung tuyul. oh, oke kedung kurang dihadirkeun heula tuyulnya Siap. kurang dihadirkeun heulan Oh, geura atuh. kayak sabari bare mantrana kurangnya Siap. nya wer tegower gower tegower gower eta sia teh sopan di bae woi si anu meuli ini sia jeung gunungan sia nya nya Oh, anu mah sia geus lepas jeung aing yo gunungan sia nu anyar yo Tadi ngomong cacingan urang mah sama bae mah circle kieu awakna. tapi biar obat puradan kurang Saan di circle kieu he oh awakna. kira bawa ya ini nya Manis lah. eta mantrana wer tegower gower teh hadirnya na woi Ayo. bahagiakeun sia majikan sia nu anyar nya Ayo ilo jeung jangan aing itu sia. loba naik terus ya Wah. Bosna iya ya saungna ya. Coba samperkeun. Sugan aya. Dadak sieun amat ti kabelah dieu nya. Iya kosna ge lawangan ya. Assalamualaikum. Bah. Bah. Waduh, keinget hatinya rarehe. Bang. Itu tuh batok si abahana tuh molor. Batin paling lah. Tuman. Assalamualaikum. ainon sia ngagetkeun bae ainon Aduh, bah. hah Ai perlu ya saeutik, bah. perlu non deui bae yo hah Aduh, hain dia lah, bah. andiuk Coba saeutik. Begitu geus di dinya, tilaman-tilaman dah. Hai, nama sok ngaraget ya naon ye? Jang. Hain bah urang pan kumanya. Oh. Jadi tukang parkir pan penghasilan sapoe 22.000. Oh. Tujing dahar beak meureun. Ngadenge-denge Ngadenge-denge ieu urang ti baturnya. Oh. Apa gitu. Tuyul. Berarti yang tuyul. Oh. Kieu. Tadi aya 2. Oh. Meuli hiji, tinggal hiji deui. Cuman ieu tuyulna lada ngelayan. Diberi diskon ku Abah 30%. Wah, urang asap aya diskon-diskon gitu. Hah? Hargana. Hargana 6 juta. Kumaha sanggup teu? Bagus tapi eta tuyulna. Bagus tuyulna mah mantep. Mau kecewa lah. Kumaha sanggup teu bayarna? Wah, sakit teuing cuma harga kurangan. Mantap geus diberi diskon 30% bos. Aduh, diskon agak teuing. Naon nama di dinya pasti jelema beunghar be. Aduh, ngajamin teh ieu. Ngajamin. Beli beko, mobil, warung. Bener, bah. Oh. Mun kieu urang ja can boga duit. Kan Oh. situ yeuh kurang dibawa heula gitu Atuh maksudna. bar pamali DP-an beulan saeutik mah. Aduh, cat aya puguh. Tadi dihutang we dihutang. Atuh rugi Abah buka tuyul ge. Wah, beta mah bah aja urang keranggon parkiran di ditu. Bisa Atuh lah. paralik. Ayo geus kitu mah Kayak kajian. anu parkir datang orang ka dieu baik deui. Oh, ayo Bikin gitu DP. mah. Kumaha? Yang penting tuyul Abah beak be. Oh, mana tuyul ayeuna? Udah, gua apa dihadirkeunnya? Oh. Kower. Ayo naon bosku? Cuma ka dieu, sia. Siap. Yuk. Ana ki sia. Coba bakal berpisah jeung ieu aing nya. Heeh. Geus boga majikan anyar yo. Oh, Yo siap. majikan sia nu anyar yo. Bahagia kan ku sia majikan sia nya. Tenang dibahagiakeun ku aing. Hah? Guru amat. Terus di paraban gitu. Wajar kuru beja tara di paraban kurang. Aing tuh ngalayeut mah. Tapi ngayakin gitu ya bisa nyen beunghar. Yakin beunghar ente hang naon bae pasti diturutkeun ge nya. Oh, geus lah dibawa orang. Gedung mantrana heulan kurang dibere. Kumaha mantana? Warta-kawer nya. 3 kali sabari rada goyang. Ya. Woi, isi ini gimana kan sia tah? Oke, siap. Mau diurusan di koengnya. Ayo, yang penting dibere ieu. Aduh, ya aing ngajual tuyul 2 rugi. Jadi hutang ya. Aduh, mahal. Aduh, bikin lah. Pusing aing mabur lah. Siap berat amat sih. Ya aing kesalabatan mah biasa karung bae lah. nyeri bosku. Atuh aja ragag. Tuh, dong holas coba. Oh, teh naon ye? Bisa nama usaha heula jeung aing nya. Kemana? Hareup, aing hang motor. Oh. Terbit be. Ih, aing hang Scoopy. Oh, sekupi atuh. Oh, nya. Segera mabur ka lah. Nah, kitu sang segera mabur kitu lah. Usaha ka dipisah sorangannya.
itu motor anku bos hayangan. Buat aku lagi ah. Itu yo aing ka mana ceuna ubah he. Beres saja mah ubah. Bos, yo motor Scoopy-na. Eta. Ya, bagus oh. Guys, Asia eta motor naon? motor Scoopy. Ini mau motor dak leutik. Saya tunjuk kana motor dasar tuyul. Mah tuyul bener-bener ngelayan pantesan tadi si Mamang nang ngelayan deh. Orang hoi ngelayan ikan yang motor asli malah motoran, Pak. Motor asli iya. Motoran ini Mas ya, dasar tuyul. Sik-sik paling dibaikin nih lah. Mau jadi yang mulia. Ayo Sia, baiklah. Bawa. Oh. Op. Berat nih, Bos. Weh. Ayo nama sorangan, mingen geranangan duitnya. Siap bosku. Oh, gerak itu. Tapi laksanakan ieu hayang cucu. Oh, gampang. Oh, guys, geranangan duit sing loba ka ditu pokona mah. Bawa kabeh ka dieu nanon ge. Siap bosku. Arek neangan duit. Pokoknya canggih seueuh be. Geus enak mah. Yang langguan doang. Wah, jore ieu mah motorna. Coba neangan deui nu sajen ah. Iya depan ada hayang bos ya. Motor keren ya. Resmen bos ya rupana ya. Bawa ah. Ya, anturkeun langsung ka imah bos. Mantep. Bosku berhasil ya. Lu dipikah hayangku bos ya motor. Mana? Iya, keren. Astagfirullahaladzim. Ieu boga tuyul mentang-mentang nang hutang. Atuh motor ieu nu gede motorna. Anu mana? Ieu motor bagus. Atuh imah motor jeung anak urang anu kos kieu mah. Kan, Aduh, semua benar imah ieu tuyul. Coba balik nih mah apa aduh. Hutang. Benar. Saya lah orang bawa ka ditu heo motorna. Ayo siap.